Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang ayeuna hirup di tengah-tengah wabah. Geus kadenge ku urang aya banjir tahunan Jakarta. Istiqomah. Aya tiris anu berlebihan paraeh. Panas berlebihan paraeh sarua bae. Kemudian gempa paraeh, angin beliun paraeh sarua bae. Kalaparan di luar negeri paraeh. Iyalah musibah kuari urang ngadenge. Bahkan neuleuh langsung pemandangan di Cina, di Amerika, di Italia, di berbagai negara, bahkan di negara urang alhamdulillah aya virus. Padahal kamari urang di Mekah meulian virus. Tapi orang virus ieu mah bahaya eta. Nah, jadi kuari teh jelema bararingung dibere virus padahal mah Allah geus ngajelaskeun teu kudu bingung. Sebab di Al-Qur'an ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin. Eueuh hiji musibah, eueuh hiji bencana di muka bumi, baik eta banjir maupun angin, gempa, corona termasuk. Wala fi anfusikum atawa anu menimpa ka diri urang masing-masing. Ieu teh illa fi kitabin. Min qabli an nabraha kabeh geus aya tulisanana di Lauhil Mahfuz memeh diciptakeun dunia. Jadi geus aya ti ditu da tinggal urang macaan bae poe kamari kitu poe ieu kieu poe kabarina deui kitu. Ieu kitab-kitab urang teh geus aya di Lauhil Mahfuz, kitab dunia, kitab urang. Tinggal urang na bae macaan kitab mantap para aulia Allah mah geus lain macaan Quran dibaca, geus lain maca Bukhari dibaca, geus lain macaan kitab-kitab ulama nu dibaca kitab waki. Poe kamari kos kitu poe ieu naon ieu nu bakal terjadi kitab Lauhil Mahfuz. Beuh batur mah maca kitab teh geus datang ka dinya. Kitab di Lauhil Mahfuz nu bakal terjadi isukan urang makeun teh nyaho. Jeung eueuh nu dibere nyaho. Hanya orang-orang khusus dibere nyaho isuk bakal anu, isuk bakal anu, isuk bakal anu. Pageto bakal anu, pageto bakal anu. Kanjeng Nabi mah geus jelas sayati dibukakeun di Lauhil Mahfuz ku Gusti Allah. Bakal datang zaman anu, bakal datang anu, bakal datang anu, bakal geus dibejakeun. Boro-boro eta di jero kubur dibejakeun, mahsyar dibejakeun, jembatan Shiratal Mustaqim geus katingali ku Kanjeng Nabi dibejakeun ka urang. Kemudian surga jeung neraka geus dibejakeun. Urang tinggal iman ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, panyakit-panyakit eta musibah eta mah masih ringan. Masih ringan. Cek Ibnul Qayyim nu berat mah panyakit panyakit gelisah. Jadi aya penyakit gelisah. Ieu mah hese jasa obatna. Iya punya jerohat penyakit gelisah. Dahar sakitu jeung opor, karasana ya jeung tempe. Gelisah. Neuleuh awewe geulis kadeuleuna kolot. Neuleuh nu kolot kadeuleuna ngora. Eta gelisah eta kos kitu. Sok aju sama sambarangan we. Jadi ieu kadeuleuna lain digelisah tah. Lamun urang gitu daun ngaranna menghadapi zaman duit boga ku bogana tapi aya keragu-raguan gelisah tah penyakit eta nu hese. Penyakit anu berat mata penyakit gelisah. Penyakit gelisah eta. Nah, penyakit gelisah eta lah anu dimiliki ku jelema-jelema anu kurang yakin kana kudrat irodat Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha tadi padahal geus aya fi kitabim min qabli an nabraha. Lah urusan kos kitu cek Gusti Allah inna zalika Allah yasir gampang Allah. Jadi urang jadikeun itibar, jadikeun pelajaran musibah-musibah nu geus kaliwat anu keur terjadi jeung nu bakal ulah dijadikeun gelisah, ulah dijadikeun bingung. Hadapi sebab aya nu ngurusan. Urang teh mudabbar, Allah mudabbir, Allah nu ngurus, urang nu diurus. Ku teu percaya sih ka urusan Allah.
serahkeun ka Gusti Allah, tenang. Ya Allah ya Rabb. Terjadi baheula di berbagai negara corona sarua wabah atau taun. Di Baghdad taun, di Turki taun, Mekah taun, Madinah taun, di Yordan taun, Mesir taun. Jelema sing golepak pararaeh kebingungan kabeh lantaran ieu nagara geus terkuras pake nyumbang pake merean masyarakat datang ka geus teu daya teu upaya akhirna kan urusanana neangan jelema anu bisa ngadoa neangan jelema anu bisa ngadoa ieu saha anu bisa ngadoa supaya wabah leungit mimiti kiai-kiai pemerintahan diturunkan kabeh begitu nyana ngadoa makin loba wabah makin ambalaya makin menjadi-jadi. Coba ya kiai organisasi mah susuganan ge masya Allah makin ambalaya bahkan kiaina kepaeh geus kebingungan masyarakat geus kebingungan ka mana ieu cenah neangan anu manjur doana ka mana masya Allah teangan kabeh sugan bangsa kos kiai atau kiai gagah sarua bae ngajejes sarua ngajejes pokona sugan cenah modal kos kiai atuh kos kiai mah memeh ngadoa geus modal ti heula harese nah harita kabeh daratang ka Madinah ternyata aya jelema di Madinah nu cumplang-campling kadeleuna kos lain jelema normal edan beureun ieu cenah ieu lu bisa ngadoa cek urang Madinah edan tah mah ku kami jeung geus tilok dipaelu teh jelema edan tetapi lain deui cenah ieu mah edan tapi kadeleuna waras ari ieu mah pan waras tapi edan kadeleuna kan beda hari itu mah edan tapi waras. Coba panggil surah seri bae jangan ngaranna geus edan ieu aya naon ceuk ieu ngadenge bahwa di negara kuari di unggal negara aya taun henteu ceuk masya Allah bener edan ieu di Mesir taun Yordan taun Madinah taun Mekah taun Turki taun ngadenge henteu ieu henteu apa bisa teu ngadenge gitu? Henteu teu ngadenge ditanya urang Madinah ieu pagaweanna naon ieu unggal poena nya nama jalulumpatana ka kuburan bae cek asal deuk dahar ka kuburan asal deuk nginum ka kuburan asal deuk salat ka kuburan mun aya PKS mah teu jadi teh kos kitu nya da bambung anti kuburan nya nama ieu mah ka kuburan bae terus we segala rupa ka kuburan lamun aya kuburan longsor nyana seseuria hobi jasa jangan ka kuburan hobi akhirnya ditaluturkeun ku pejabat-pejabat coba nyana ka kuburan seuri beungeun di kuburan teh kuam keom ngobrol jadi nyana jeung ahli kubur teh ngobrol tah ieu kan lamun ngobrol jeung Amin Rais moal percaya ini kos kieu kulantaran ieu mah jelema bodoh kabeh atau percaya bae urang mah tapi bodoh ge urang mah bener aya nama pinter ge kurang bener urang mah percaya urang mun nyaritakeun ahli-ahli kubur bisa komunikasi jeung nu hirup ahli kubur roh komunikasi jeung para arwah ahli kubur para arwah komunikasi jeung nu hirup kita bisa aya cara-carana khusus masya Allah karim nya jadi urang lamun nyaritakeun kos kitu percaya tapi hese nu bisana hanya jelema-jelema tertentu baheula atuh seperti Habib Toha almarhum kuari bareud Habib Lutfi Habib Ja'far Habib Umar nya lamun ka kuburan kieu ya seserian ya oh iya ya udah salah guru kula ajegan Imam Garut pernah kasaksian kan kula ziarah ka Gunung Haruman ngan datang ka pager doang oh ya salah balik deh masya Allah ba'da subuh poe Jumat urang mah neangan mobil datang kadinya datang ka pager hungkul kikieu balik deui ieu ge kitu tah
bun jarah teh iya oh iya nu keluar naon iya baksa kos kieu ya gorenganan nya minta info pakong teu beres gitulah para jamaah jadi jana orang bisa komunikasi jeung ahli kubur ya Allah ya Rob kulantaran katingalina manehana ieu terus ka kuburan asal dahar ka kuburan asal nginum ka kuburan salat ka kuburan heula tapi salatna mah teu di kuburan cumplang camping ditanya sebab unggal poe nu paraeh taun loba akhirna ditanya nu sabenerna ai maneh ka kuburan naon di samping osok ngobrol jeung ahli kubur oge kaula ieu tafakur nafakuran nu garagah anu harebat horenganan dikubur saenggeus dikubur ternyata buruk geus kula nafakuran awak kula engke ge meureun aing bakal buruk sarua jeung eta jelema teu bisa ngomong kabeh kararieu ulah sok asa kokomuan horeng urang ge bakal baruruk dunia cekna dunia fana di samping fana jahat di samping jahat ieu teh jore tapi pang jore-jorena jelema anu mikiran dunia akhirat bagus tapi pang bagus-bagus teh jelema nu mikiran akhirat geus kula datang ka kuburan teh mikiran akhirat abeh jadi jelema nu bagus urang kumpul di dieu kan ieu urang keur diajak dimensi akhirat urang kumpul di dia ya datangkan teh ya jeda ngadahar jeruk-jeruk acan kan tadi tah itu mikiran akhirat bae urang mikiran akhirat maca yasin zikir itu keur dibawa ke dimensi akhirat ayeuna nu paham mah model nu diharareup kieu geus sadar ieu mah pan geus culak-cileuk bae cenah ieu pan can ngadaharna naon keur zikir ge masih neuleuan cau keneh bae atuh iraha benerna gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah akhirna manehanana dicekel dibawa ka majlis di dieu titah ngadoa coba ngaranna ieu teh warqah ngaranna warqah asli nama lain ngan manehanana dijulukan warqah majnun edan akhirnya di titah ngadoa coba supaya ieu wabah taun reda di unggal dagara atuh cenah pan loba kiai-kiai anu saja geus haju kumaha hasilna tambah paraeh pan loba cenah ieu di nagara bangsa pejabat-pejabat anu kopeahna malancrit sarua geus ulah mikiran kos kitu ku ari mah pangdoakeun supaya wabah leungit jangan amangan sakadar neuleuh doang seuri neuleuh kaluhur seuri ieu ge osok neuleuh kaluhur seuri lamun neuleuh buah batur hayu paling kuai horenganan dibere ku Gusti Allah bisa nempo lauhil mahfuz jelema edan tapi istimewa nah jadi orang kadang-kadang kan ieu naon kitu terkesima neuleuh sorban terkesima neuleuh jubah lain ulah masalah nurutan kangjeng tapi orang teh terkesima ku zahir batin nama kadang-kadang eta loba kacinta selain Allah nah ieu bakal nu edan nyana leuleuh seuri geus coba pangdoakeun supaya wabah eueuh engke heula cek kieu ya kula moal wakang ngadoa deuk neangan liang sireum heula liang sireum di mana coba aya liang sireum peangan aya yang karak nya kadinya sireum dikituan kunya sireum ieu teu boga dosa sakana manjuran sireum doana daripada urang geus ulah loba omong cak masyarakat ieu beuki paraeh jelema ayo geura ngadoa coba pangneangankeun sayang manuk sayang manuk heula sayang manuk atuh diteangan dia butuh doana aya manuk tah kunyana dirapihan sayang manuk ieu naon maksudna ieu manuk mah dosan
horeganan nyana endek ngadoa teh ceramah heula ngan ceramahna model kos kitu tah sireum mah kajen kuku mah hage balikna kaliang deui tilok nyasab tapi jelema makan nyasab manu kajeng apak-apakan ka mamana ge tetep bae balik neuleuh anak ieu anak ke dinyeleung-leuman aya ta eueuh tah masyaallah cak masyarakat tah ieu ku gara-gara teu bisa balik wabah datang ku gara-gara manu teu bisa balik ieu wabah datang jadi berarti taun wabah eta adalah nasihat ti Gusti Allah ketika geus teu bisa dinasehatan ku Al-Qur'an ketika teu bisa dinasehatan ku hadis Kangjeng Nabi ketika teu bisa dinasehatan ku para ulama-ulama eueuh deui cak Allah ieu mah kudu dianggeuskeun aing tek hadis Bukhari geus aya jeung hadis-hadis nu lainna insyaallah engke ku urang bahas ieu mangan sakadar wabah masalahna wake aya tetep urang kudu naon kitu ngaranna kudu waspada walaupun aya buatan-buatan jeung aya muatan-muatan urusan manehana tapi nu jelas wabah aya ya terutama di luar negeri kurang katingali dah di dia kan buatanna loba oh masalah urusan manehana nu penting urang tetep waspada akhirna eta nu edan ngadoana mah jasa etik urang ge bisa doa eta teh Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha sakitu ditambah wa Allahumma kshif annal bala sakitu doang Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad sakitu doa doa teh para redek jeung urang ge bisa eta geus sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin eta kontan di unggal nagara taun mengurang beki saeutik nyanana lumpat ka gunung embung besi ditah ngadoa deui ai tadi mah kan cek adikula ngadoa murid jeung guru ari nyana mah embung ngadoa ai urang mah pan model ieu bae nu ngadoana bejakeun aing wah budak jadi nyana mah lamun ngariung teh geus daftar sorangan doa saya bae masya tah ieu teh kiai nu kos kieu nu kiai bloon ye jadi geus pesen ti heula masya Allah ieu geus sakieu kukula geus nasehatan bae mun teu dinasehatan wallahu alam ya Allah ya gitulah geus saya beren 2 poe 3 poe seminggu alhamdulillah tapi masih keneh aya keneh geletuk-geletuk di unggal nagara anu besi keneh kena taun diteangan kan manehanan diteangan aya nyana di gunung keur kieu bae nyana tetep bae edanan bae kos kitu akhirna dititah ka kota deui ka kota Madinah kita ngadoa deui lantaran encan beres di Madinah masih keneh aya anu paeh ngadoa deui ya Allah ngadoa terakhir nama pendek luar biasa tapi etalah wali Allah nya pendek doana urang ai ngariung teh ngariung terakhir teh doana anu kumaha Allahumma lamun terakhir ngadung alhamdulillah terus ngarek amin Allahumma naon ya Allah ajak bae ge urang geus bere sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin terus amin Allahumma masya Allah cepat atuh atuh datang dakwah bae memehna amin ih ya Allah ya Rabbi kolot-kolot orang kos kieu nya cepat ayo cepat naon ingetan teu tuh kan atuh boro-boro titah ngadoa nya nama nu diapalkeunana doa berkat amin terus kemana Allahumma
Masya Allah. Farid ya Farid. Ya Farid alhammi wa ya kashifal ghammi. Tah kan. Ingat tuh. Aja buka sunyi jelema. Jangan masak tengah jelema. Aya geus bejaan we kahara. Nah, ngadoanya na ka kahara. Ya ngan sakitu doang. Allahumma ya farijal hammi wa ya kashifal ghammi ya man li abdihi yaghfir wa yarham ya dafi'al balaya Allah dafi'al balaya rahman dafi'al balaya rahim da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil tak kontan selesai dok. Akhirna mah lain eta nu dimasalahkeun nyana jadi pertanyaan. Kok doa-doa nu sejen ieu teu diijabah aing nyana doana eta keneh. Haju bararisa kabeh kok diijabah. Nya ditanya ku kabehan ieu bisa diijabah naon ieu rahasiana. Bisa datang ka pohara jasa. Nyana teh daekeun ngajawab. Akhirna ku sebab didesek, nah ieu jawabanana ulah hayang nanaon cenah di jero hatena. Pan ieu mah ngariung ge boga kahayang kan? Ieu ngariung garu hayang naon ieu? Tuh kan. Enggak siap ulah balik lah. Di dia bae datang ke 7 nah habak. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ibadah teh urang ngaji bababari. Deuk ngaji tafsir, deuk ngaji hadis, deuk ngaji usul fikih gampang, komo boga otak. Horeng nu hese mah ulah hayang selain Allah. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika geus eueuh nanaon di jero hate maka doa diijabah. Ketika ngadoakeun saha bae langsung dikabul ku Gusti Allah. Ngadoa kanu hirup, ngadoa kanu maot, ngadoa ka mamana bae. Ieu doa sangat didenge ku Gusti Allah. Hanya jelema-jelema anu teu hayang nanaon iwal ti Allah nu diijabah doana ku Gusti Allah. Tinggal ku hari urang tanya ka awak urang sorangan, he awak, ai sia si aya teh dipake ka resep selain Allah. Jero hate tanya, aya eueuh salian Allah dipake ka resep. Naon? Tuh bujur. Anak Bu Haji Agus mah kos karya kabeh. Ya emang bangsa karya kabeh. Atuh kos karya. Masya Allah. Nah, tanya awak urang ketika urang hudang penting jam 1, jam 2 mandi. Setelah mandi wudu, salat geus teu kudu maca Quran, teu kudu zikir, teu kudu. Tanya awak aya selain Allah nu dipake ka resep ku anjeun. Badeg deui bae horenganan ka katuh ge sarua bae. Horengan. Tah. Eta nu hebat bae ibadah mah maca Quran mah loba nu bisa. Zikir kitu keneh, tasbih kitu keneh, ambalaya datang ka pargat tasbih ge. Nu hebat lain eta. Tanya awak urang. Awak jiwa aya eueuh nu dipake ka resep selain Allah. Hayu arahan, penting ka hiji, penting ka dua, penting ka tilu, terus kurangi. Engke lain langkah-langkahna lain. Ketika jelema geus berat ka Allah bakal berbeda. Ja dunia mah cak Allah teh cak Allah khalaqtu dunya ilaika ayeun dunya jang sia. Tapi khalaqtu ka li ayeun sia jang aing. Pimaksudeuna eta bahasa hakikat dunia ku aing dijieun jang sia geus diwilah-wilah. Sia mangan sakadar wayang dagang nang aing nguntungkeunana, tani nang aing ngaberesanana jeung nguntungkeunana. Sagala rupa nang aing. Ketika ku aing dicabut dagang rugi, tani ambles. Kitu kene sagala rupa nang aing kene. Mana nu nang siana ja eueuh nang sian kabeh nang aing. Tah dunia ku aing diciptakeun teh geus diatur ku aing, tapi sia diciptakeun jang aing. Maksudna litakuna supaya aya anjeun mau di anazri jang paranti neuleuh aing, supaya anjeun neuleuh ka aing, sia neuleuh ka aing neuleuh ka sia. Silih deuleu antara urang jeung Allah. Kitulah ibadah nu paling hese. Geus boga rasa dideuleukeun ku Gusti Allah, tenang hirup lamun geus boga rasa dideuleukeun ku Gusti Allah. Di awal urang ngejah datang ka maca Quran, datang ka ngahartikeun, datang ka dibahas melalui ulama-ulama.
ieu Qur'anna ieu hadisna ujung-ujung nama asli na ibadah mah seperti eta. Jadi kuari malam ieu ya urang yang pelajaran balik ka imah ke hudang jam 2 mandi langsung WA-an. Lah iyalah tanya awak urang tanya renung ngaranna awak aya keneh nu dipake ke resep selain Allah. Nah, aya naon anu bejakeun bahkan cek Tuan Syah Abdul Qadir deres urang resep boga deres keneh ieu mah resep eueuh. Nah kembali deui lamun urang loba ka resep eueuh lamun urang loba ka resep aya urang loba ka resep eueuh ieu tah panyakit nu tadi teh penyakit gelisah. Karena urang boga penyakit was-was gelisah kieu beta ngalamun ngaji geus salat dah tuh isuk ge aya deui salat ieu geus mulai tah ngaji geus dahar lah teu dahar ieu geus kegengke waktuna mah dahar keneh nu liwat nya molotot ieu akibat was-was. Jadi kita di lamun teu kaburu diajak ka dieu molotot bae kieu tah. Iya, jadi sarapna rada kedah ieu. Tuh, kadeungan. Gitulah ya yang pembelajaran dari lalagaan-lalagaan ge supaya orang bisa ngamalkeun minimal menyederhanakeun. Lain ulah urang dagang, lain ulah tani dititah melalui Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi bicara dagang, Kangjeng Nabi bicara pemerintah, Kangjeng Nabi bicara tani jeung sajabana kita diurus di dunia sebab urang teh dijadikeun khalifah. Tetapi ingat urangna jang Allah, berarti urusan ieu dunia jang kepentingan agama, jang kepentingan syiar agama Allah Subhanahu